Anu plastik anu gitu. Tapi cek abi mending kana plastik, Bu. Anu plastik we. Nyawa ge Ngaruhi. ngaruh pakai colokan ya, Bu. Apa kanu itu atau nggak colokan lah? Hah? Colokan weh. Gitu wae. Heeh. Kali kurang di piolanya. Sekolah teh mah algebra gini kan. Nah, Pak, oke sekolah mah nya. Eta mah atuh iya ayo apa? Coba bener di wae. Sugan teh bener bener. Ka algebra. Bacaan teh gebra kan aljabar. Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Oke guys, sebelum kita pulang kita mau kuliner dulu. Ya, kita mau kuliner dulu sama siapa ini teh? Bang Luki Bok, seperti biasa. Iya, lamun tahu bulat kieu bakal benang kopi rek mah. Ini kan kopi iya tahu bulat ya. Aslina. Tahu laguna bukan YouTube kan. Kan asupan YouTube teh. Ka bawah suaranya. Nah, identik lamun aya wayang sok aya kacang suuk disebut kacang suuk. Anahan teh panas keneh. Nah, Teuing nya sejarahna kumaha nya? heueuh teuing urang tanyakeun yuk. Hah? Tanyakeun yuk. Nanyakeun hukum kudu meuli barang. Apa nanyakeun hukum? Naon nanyakeun hukum ya? Tanyakeun unggul. Nanyakeun hukum. Kan identik lamun aya wayang aya kacang suuk. Kacang tanahnya ngaranna teh nya. Kacang tanah. Kacang tanah. Kacang teh suuk keneh. Yuk nanyakeun ya. Tuh. Penasaran ieu mah. Pak, abis penasaran ai ngagaleuh mah moal teh. Kan penasaran teh kieu. Nah, di mana aya wayang sok aya kacang tanah kieu teh. Pak, di matos janten ieu ilaharnya tradisinya. Tuh. Itu wargi jadi kajawab ayeuna mah. gening Ya. Gening. mun aya mah tukang pinang teu aya Oh, pinang mah teh aya. teu aya Biasanya sarang pinang gitu. antu benten di jalan Oh, benten gini kan. Emang namanya itu sangat tenang gitu. Tuh tinggal itu. nanti Oh. kapungkur mah harup kurupu boxer Nya. Ai tadi abi telepat ninggal teh ngebul ku. iya Oh, tah. Ya. Euy barang ngembul. Gitu ane kumpulin itu. Panon, Pak. Di kubaran ai mulih itu. Anu tadi pinang teh pinang keureut. Pinang teh rupa-rupa. Aya pinang keureut, aya pinang baneng, aya deui pinang anu bauna hungkul. Anu pinang. Aya deui. Biasana pinang bauna hungkul. Aya. Daun gangkun eta. Dagangkun kan tengah peuting biasana. Oh iya, ajak ngobrol si cepot teh kumaha sih? Pot. Anjing nanya jagonya. Oh, nemalan eta geuningan. Pot, Libur anjing. Ribut. anjing libur. Tah ieu anu jadi tradisinya di mana aya pagelaran wayang golek, di dia pasti aya. Di sareng bapak saya namanya apa? Abdi mah Pak Rahmat, Bos. Pak Rahmat di mana ya Pak Rahmat teh? Di Caket di Majalaya. Majalaya caket. Iya lumayan. Nah, kita cara rame Bos di 2003 udah. 2003. Cadami. Tahun. Udah boges bodas, Bos. Sasarangan sareng Obos beureun Abah. 2003 teh oh ti Abah keneh. Bahas. Ti Abah keneh nurun ayeuna ka Obos. Di mana Obos manggung di situ aya tiap dalang ya, Bos. oh tiap dalang. Tarang wilah-wilah, Bos. Taranya sadayana we nya. Nah, saminya. Kami wae da urang mah. Ulang wilah-wilah pamali. Entong, nya. Rezeki mah di mana ge rezeki lah urang. Nuhun. Kan cuman urang teh non formalitas jobos lah Ya. kan seueur. Mun urang mah nu teh mah naon teh? Adi naon ge? Naon namanya teh? Dangdut teh. Terus dioyak. Terus di oyak gitu. Oh. Daripada dangdut lokal kan bentar. Iya. Kan nonton saya tuh gitu. Kok naon kodok-kodok dek meuli? Tinggal rokok lah. Jelema naon gitu patut. Ai teh wayangna ada mah nyalira, Pak. Finishing, Bos. Finishing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lami, Bos. Pas sing laris banyak, Amin amin. sing sehat pokoknya Pokoknya mah. kemana, Bos? Ah, ieu mah hoyong we kieu asar ieu teh. Kemana, Bos? Pulang kemana? Kalau sore ya. Oh, sorry. Studio. Sukses, Bos. Amin. Nuhun, Pak. Aing nanyakeun hungkul. Ketuana, Bos. Oh, iya geningannya. Aduh, Pak. Pabrik, Bos, pensiunan namanya pasti. Ayeuna teh. Sensi, Bos. Biasa masalah. Ya, Pak, cek sehat, Pak nya. Oh, ikatna halus euy. Langsung ieu eta mah ikatna langsung Plak. geus tinggal plak, tinggal cerot. Nah, mun wayang sok aya identik kacang. Geus tadi, Pak, geus. Geus pan tadi. Ah, kopi rek ka itu mah euy. Aya permainan kanak-kanak ieu mah.
ngoli. Iya lamun jadi kia guys, lamun iya di papai kabeh di ujung kali itu jika nepi jam 7 peting banyak. Nepi. Jam 7 peting mah ngan ieu. Tapi dia ngabaso heula. Oh. Yang penonton mah eueuhnya. Ieu baso di mana ya kira-kira ya? Jalan tahu biasanya mah. Oh, Biasanya di Malang ya mah deket sih suka jadi. oh mie bakso suka jadi guys. Suka jadi Bandung. Di mana ya? Cirobongan ieu nya pawayangannya. Cigana gitu. Cigana. Nah, awal wayang identik tukang kaca. Jepang geus tadi. Geus. Kasno. Ngeri. Dia panggungna guys. Hah? Kopina dical. Mau atuh pan keur dipake atuh. Keur dipake. Oh iya si Neng dek nungguan wayangnya teh. Antosan wayang atau napi ente? Antosan wayang. Antosan wayang. Asli di dia teh. Asli di dia. Tuh jadi nama wayang teh di Pikarasat teh ku para kaum ini ya. Kaum hawa. Ayo, kayak mana sih wah? Manis. Tanya ke jual mah topina? Hah? Jual mah topina? Kopina dical teh. Salah. Naik liron gitu. Aduh. Aduh. Iya, Ngajak liron segala. Liron tamis gitu. Iya, naon kan kolbak rada unik. Cimin. Oh. Naon cimin Maklor. Cimin teh aci tanyakeun ning ge. Penasaran. Penasaran. Si soalan tuh. Cimin teh naon da kudu kaarti kudu jelas jeung iya tuh jeung batur. Wah, cipeng. Wah, berang apa cipeng? Naon cing? Naon? Aci. Abdi ketipeng. Tuh aci gepeng. Waduh, iya unik ya. Tuh, teman-teman unik. Waduh, ibu di mana ibu? Tadi dia. Asli di dia? Oh, lain di pawayangan berarti nya. Asli pribumi. Karena nyata-nyatanya naon itu bisa penasaran. Singkatan cimin teh naon? Acimini. Cimin teh naon? Acimini. Oh, Acimini. Salah, tadi naon? Tadi mah abdi kamini. Ai maklor Kalau itu loh. Makroni Nah, telur. cipeng. Nah, orang apa cipeng mah? Naon? Abdi katipeng. Ai naon, Bu? Cireng gepeng. Cireng Tuh, gepeng. gepeng lain aci. Cipeng. Ciramai ceurik. Jori. Ya, tanya ceriknya. Naon ciramai teh? Cerik teh ya alasanana cerik teh. Lada teuing bisa. Tah seha. Jadi ciramai. Cimol Bojot. Wah, pokoknya mah jadi ieu mah asli tidinya Cipeuneuh nya. Cipeuneuh. Jadi warga-warga Cipeuneuh mampir ka warungna Teteh Sate teh. Tidak. Teteh Teh Ida nya. Aduh, sukses teh nya. Meuli moal. Meuli moal. Teh naroskeun gua penasaran. Ah. Ini ada teteh awas, teteh nu pada bese. Oh, si teh pada mese teh. Ya. Parkir hungkul. Tadi mama pada gitu. Oh, marina ngan era meureun jadi kalian rek meuli. Aduh. Rilisnya orang desa Orang dia mah tong ditanya. Orang dia mah gak rilis balalager. Mararanis di ongko. Bu. Jadi iya sakalian orang bisa nonton pagelaran wayang, bisa sekalian oke kuliner. Kuliner dari mulai bakso, cimol bojot, pakaian oke aya oh. Abu oke aya Mana abu? Abu nu kumaha teh? Iya abu. Oh, abu teh aya. Jajanan tradisional khas Sunda. Nah, Singkatan jasuke naon? jasuke teh jena teh jajaka Lain. naon? Jagung susu kelek. Lain Susu kelek deket. jagung susu keju teh mah jagung susu kelek. Aku gambarna kejuan. Ya pan itu penjelas satu tuh tinggal jasuke teh jagung susu keju lain jagung susu kelek. Pan deket susu kelek. Emang heueuh deket. Jadi dibere tetangga lah. Nah, Tetangga deket lah. Kan tetangga teh nu jauh gini nya. Aya nu deket seperti gitu. Pinu nya ieu. Jadi lamun diintip ya memang wah beakna 7 peuting jigana karek ka kuliling kabeh. Lah ieu mah jalan guys, jalan utama ciri guys. khas di dia mah moal eleh kurus dioyak. Naon? Di panggung erus dioyak, Heeh. di dia pentol euneur. Wah. Kela. Tadi halus ya. Aduh, aya pentol euneur. Aduh, si ibu. Berarti saderek ngadus dioyak nya? Hah? Saderek dus dioyak?
Sanes. Ngan pada itu mah oyak ya mah euner. Apa namanya? Oyak-oyak bener. Oh, oyak-oyak bener. Waduh. Oyak mah sakadar goyang hungkul, Mohon. ari bener mah dahsyat. Dahsyat eta pisan, guys. Euner kanu letak. Euner kanu eta. Bener kan segala-galana we. Iya di mana itu, Bu? Di Padalarang. Oh, pada larang asli putra daerah ya. Putra daerah. Icalan di mana biasanya? Biasanya pemain acara-acara kieu we. Oh, Kota Baru, KBB. KBB mah pasti we nya. Selalu ada undangan dari KBB. Naon itu namina teh? Bakso Eunder Cileger. Bakso Euner. Cileger. Bisa diviralkan nanti di YouTube. Oh, mok meuli mok, tinggal liwok eueuh. Ieu ladana mau teh kabayang mok tinggal liwok. Samelan deui. Wah, madep pisan ieu. Geus cengek di samelan deui. Geus Wah, mantap. cikan Bu abi nyobian Bu atuh. Kanu plastik anu kitu. Tapi cek abi mending kana plastik Bu. Anu plastik we. Nyawok ya. Ngaruhi. Ngaruh pakai colokan ya Bu. Apa kanu itu atau nggak colokan lah? Colokan weh. Itu wae. Heeh. Oh, udah belinya. Jadi guys ya jang sadayana wargi-warginya Ya, yuk. tong hilap meuli tah. Nah, bakso Bener ya. Kan kade salah nyebut eta pentol na ieu nya kade. Kudu Bisi kupe. naon? Kudu kupe. Ulang Nah. kupe-kupenya. Kudu situ kupe. eta. Ulah kukanya nya bahaya. Jadi naon? Antong pokoknya mah aslina urang Jadi lemes. Lemes. Era orang nyebutkeun euy. Ningali pentol euner dijamin pentol euner ieu dijamin ara ranjeun bakal ara deuner. Oh, tingali euy. Ngaruhina ieu mah. Tap cengekan. Geus mah dicengekan tamah diladaan deui. Samelan deui. Samelan deui tingali. Begitu. Di tahun sabaraha Ibu jualan ieu, Bu? Ieu teh namina tenda pemadam kelaparan. Wah, beres pisan si Bapak. Menyediakan pentol suki kuah. Geningan si Bapak sok ngebodol calung oge. Hah? Bodol calung itu baheula. Seniman kan? Seniman keneh. Seniman keneh. Apal wae baheula ke sekolah mah nya. Oh. Dan naon rupiah oge kudu keseninya banyak. Urang teh jualan naon oge kudu make seni. Pakai seni, itu pakai seni. Lamun mah. teu make seni mah Nah ini solusinya di sini. biar payu aku jualan teh. Ini ada kudu make seni naon oge teh. Kan asal teh ulah seni bener hungkul. Naon sewen? Kena bahaya urusan jeung Pokoknya jangan bilang anak gaul Ah. belum nyobain ini. jangan. Jangan. Berarti abi kudu kikian panuang ngepake. Bener, kudu bener. Nah, cobaannya orang di Coba. 15. Bu, murah gini ya? Pisan. 15.000 teh anu kuadang. Tinggal Jabay anakna. 15. Awe aya anakna. Oh. Wah, geningan beres aja. Bu, colokna 2, Bu. Atau colokan, Bu? Oh, colokan aya. Dari mana? Solusi pemadam kelaparan. Oh, gitu ya. Pemadam Tendana solusi. kebakaran. Seberapa? 5.000-an. Ser 2 Nutis. Jeruk nutis. Ya, nutis. Ah, Iya. kurang cobaan heula. Emang iya minumna es jeruk terang Masjid Al Jabar. Terang, Cekas katinggal Asli, asli wani diriungkeun jeung RW OB. Emang bener gitu, Bu. Katinggal cekas. Aslina. Tidak Aljabar mah. Kok da cekas teh aya lampuan atuh. Yang penting yang lampuan. Tadi biar udah emang benar gede. Bener, teu salah. Aljabar. Ah, Jabar. Kali kurang dipiulanya. Sekolah teh mah algebra gini kan. Nah, Pak, oke sekolah mah nya. Eta mah atuh iya ayo apa? Coba bener di bae. Sudah bener bener. Algebra. Bacaannya teh gebra kan aljabar. Kayak video. Intermezzo we, Kang. Panas satu kayak lava tuh sabar. Tuh, tarareh orang dia mah itu malam. Ada pisan kan? Hasilna mah ada pisan. Urang teu hariwang teu keunggin wang ieu. Langsung ieu nya langsung Kumaha ender kana eta? ulin pisan nila leta. Didorong ku es jeruk. Kuat ulin nila leta ieu. Asli. Sana tahu bakso tadi. 5.000. Oh iya. Oh, atuh bahasa mah? 9.000. Kuat ulin pisan nila leta ieu. Ada eta bahasa. Perlu saya memasukkan yang seperti itu. Pak, tadi ditontonan di channel YouTube Kakak Ucil TV, Pak. YouTube-nya Kakak Ucil TV. Kakaul. Kakak Ucil TV. Kakak ucil. Ucil. Kakak ucil. Ya berarti aya gitu. Aya. Wah, mau aya. Nya aya atuh ibu udah kumaha? Pan di video atuh. Ya, kakak ucil. Hah, Dia berarti abah ganteng teh aya tuh. aya. Aya. Apa gak ada YouTube? Hah? Gak ada YouTube? Tahu murah Belum. kali. Oh, barangkali mah gaduhnya. Silakan ya, jangan lupa ya.
tenda pemadam kelaparan. Ada kan orang yang punya pemadam kelaparan. Wah, benar Pak. Itu pencetus itu saya. Lah, jangan doang lagi itu. Kaman, ayo. Tuh segala ayah. Marah sana bener tuh. Bener pisan. Geus plat. Nah, gede-gede kawani yuk. Gede-gede kawani anjir. Aslina. Pokoknya hidup mah tong hariwang. Gedekeun kawani, pantangkeun jeung Allah Subhanahu wa taala cing lempeng maksudnya. Lempeng. Prepare wayang prepare. Son terus di oyang turun wayang Kuliner prepare. dong. Anak kau. Kuliner dong, kuliner. Atas beres mobil mah. Kunci na. Oh, kunci. Anu nasi teh. Naon ieu teh? Iya dia tuh bisa. Naon sih? Bejantong. Udah. Urang bieu jaya kita ngaranna teh pantol euneur. Kontol. Di pontol Oh, Nah, pontol bener disebutnya. di panggung pan aya rus joyak. Di CN aya pantol euneur. Ari-ari bener. Depan aya percikan lama lembut. eta mah